Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade ngeraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS atau Nepi Wa Tatang. Ayeuna nincak bagian ka-16. Para mitra sadaya, sakumaha nu kauninya para wargi harita Ustad Winata keur ngayakeun biantara. Anjeunna nuju biantara di payunan warga-warga Lemur Sinanglaya. Pikeun sangkan ieu dongeng ngagulusur cariosna mangga. Rupina biantarana Bapak Ustad Winata Kumang Jaya bade diwangsulan deui. Sabada ngucapkeun salam, Ustad Winata nyarios kieu. Para wargi nu dipihormat ku simkuring, langkung ti payun simkuring manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilap ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan rehing para wargi sadaya parantos meninggali jembar mana. Keresa rurumpaheun nyaosan kana angkiran ti simkuring. Oge teu hilap ngahaturkeun nuhun khususna ka Aki Aceng sareng Kamang Subinta salaku sesepuh di Lemur. Para wargi anu mulia, dupi maksad simkuring ngayakeun ieu riungan. Dina dinten ieu etang-etang silaturahmi ngaraketkeun tali kawargian. Jalaran bade sareng saha deui urang ngayakeun rempung jukung sauyunan. Ari sanes antawis urang sareng urang nu sakampung. Kapan tadi ge saparantosna urang uakur sauyunan sareng batur sakasur. Lajeng sareng batur sadapur, to sareng batur sadapur teras sareng batur salemur. Malih langkung sae upami urang tiasa akur sareng luar ti lemur urang. Bios heula sareng luar ti lemur mah ayeuna urang sareng batur salemur we heula. Naon margina simkuring teu weleh ngayakeun uar pangajak ka para wargi sadaya supados sauyunan. Jalaran ngemutkeun dina dangket ieu diunggal lemur urang pada guyur. Diunggal desa nuju padayar beuki dieu asa beuki harengheng. Nu jadi marga lantaranana nyata teu tentrem masyarakat diunggal pilemuran teh nu hartosna teu weleh diganggu bae ku jalmi-jalmi jarahat diganggu katengtremanana. Sapertos nu kasebat rampog teh atanapi begal sareng bangsat malih sasi-sasi kapengker mataang tos para wargi aremut keneh. Di urang kantos aya kajantenan kaributan nyata kasumpingan ku sababaraha urang jalmi jarahat dugikeun ka warga urang nu jenengan Jang Modin kantos cilaka atuh kitu deui simkuring. Nanging alhamdulillah kersaning pitulung ti Allah kalawan syariatna dilanongan ku saurang sesepuh nu jenengan Aki Aceng, simkuring sareng Jang Modin tiasa sabihara-bihari. Ku ayana pangalaman urang dina sasi-sasi nu kapengker henteu aya lepatna urang teras ningkatkeun kawaspadaan, ningkatkeun persatuan dina bidang ngajaga keamanan di daerah urang. Contona nu kapengker-pengker upami urang teu enga-enga ngayakeun rona bari daerah urang padi diranyah ku bangsa rampog, duka kumaha pijantenenana. Cacakan harita tos ngawitan aya rona komo upami teu aya mah tangtos urang cilaka ageng. Mung saena sabada diayakeun ronda di wubuh para wargi sadaya sanaos bari teu acan masagi oge. Nyangking pangarti nu dipasikeun ku Aki Aceng sareng Kumang Subinta parantos tiasa ngayonan musuh upami musuh teh mah dugi ka malaburna. Nya kenging 10 dinten mah di daerah urang jempling teu aya naon-naon. Kitu deui di daerah nu sanesna mung kaayeunakeun tos ngawitan deui aya nu bade ngaganggu kana katentreman urang. Buktosna di lemur anu sanes wartosna seueur anu kabobolan hartana mali aya sababaraha urang nu palastra ku kagarangan jalmi jarahat. Salajengna simkuring bade unyuk tumaros sakali deui. Naha bade diteraskeun urang ngayakeun rona atanapi mung dugi kadanget ieu bae. Cobi simkuring nyuhunkeun waleran ti sadayana saur Ustad Winata panjang lebar. Kalayan tumaros kana pamadegan masyarakat nu karumpul. Teraskun tema masyarakat meh bareng. Teu ngaraos kaabotan. Henteu teman hatur nuhun. Hatur nuhun kana karelaan para wargi sadaya. Saleresna urang kedah teras ningkatkeun kawaspadaan sareng ngajagi keamanan
sareng katentrema jalaran tentrem ayem gemah ribah teh kangge urang kene. Para wargi anu mulia, dayeuna para wargi sadaya kedah ngaraos bingah ngaraos regreg ku ayana ieu saderek armada ku simkuring bade disuhunkeun bantosanana. Saperkawis ngurus masjid sareng ngiring ngaping murang kalih nu ngaraos nyarenganjang Ishak. Ku dasar eta kangge para wargi kedah ngaraos bingah kahiji namihan tali kawargian. Kadua perkawis tiasa ku urang disuhunkeun bantosanana kanggo namihan pangartos nu parantos kacangking ku sadayana pangwaris ti Aki Aceng sareng Timang Subinta. Kumaha para wargi sadaya peryogi urang nyuhunkeun bantusan ti anjeunna? Peryogi teh anu ngariung. Ngan aya oge nu teu mere jawaban 5 urang di antara Mang Subinta, Jang Modin katu 3 urang budak bujang babaturan Jang Modin. Ari Aki Aceng teu nemalan sotena dume manehna ngadon lelengutan nunutan tayohna teu ngadengieun kana patarosan ti Ustad Binata. Hatur nuhun. Atuh salajengna mangga bilih Mang Subinta bade ngiring jabung tumalapung nyangakeun. Mangga nyangakeun waktosna. Saur Ustad Binata bari ngalirik ka Mang Subinta nu keur melengu. Cekap Ustad cekap, temal Mang Subinta rada tegeug. Numawi Aki bade ngiring sasauran Aki, Ustad Binata ngalirik ka Aki Aceng. Ah, cekap ki Ustad ongkohan Aki masuk batu ki babakunya mah. Temal Aki Aceng. Mangga tujang armada bilih bade ngiring sasauran mengpeung ayakeun waktos dugi kana waktosna magrib. Ustad Binata maparin waktos ka armada. Kuniang armada nangtung maksudna rek ngayakeun sambutan nu kabeneran nyilisna sareng ibuna nuju raya ngadangukeun di patengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walar Ustad Binata sareng nusanesna pada nemalan bari bareng oge nyilisna sareng ibuna pada ngawalar di patengahan. Sabada simkuring manjatkeun puji lan syukur kehadirat Ilahi Robi anu parantos masian mang pirang-pirang kanikmatan ka simkuring. Boh nikmat lahir, boh nikmat batin, oge sadaya puji angin Allah nu kagungan. Kalih ti eta salam sareng sholawat mugi dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalih ka kulawargina. Oge ka para sahabat sareng para tabiin tabiina. Anu mudah-mudahan urang sadayana kenging leleran ti mantena. Amin amin. Ustad Binata nyambut kitu deui sejen. Bapak Ustad anu kusim kuring dipihormat. Bapak-bapak oge palih para saderek anu mulia. Langkung ti payun simkuring haturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Rehing simkuring parantos tiasa tepat tepung lawung pa amprok jongho tepang wajah sareng para wargi sadaya. Anu teu disangki-sangki simkuring bakal beunghar ku baraya, bakal sugih ku wargi nu buktosna sareng para wargi. Tina cukang lantaranana simkuring dipriogikeun ku kersana Bapak Ustad kangge ngabantos di dieu. Tumali kitu simkuring ngahaturkeun nuhun sakali deui ka kersana Bapak Ustad nu parantos meryogikeun ku tanaga simkuring. Nanging aya ge nu ngaraos isin kanggo simkuring. Bilih tadi mamanawi teu lepat ka kuping kersana Bapak Ustad nyaurkeun yen para wargi sadaya kedah mulut bantosan pangartos di simkuring. Atukan tenan simkuring ngaraos leuwas diwuwuh ngaraos isin. Upami dugi kaleres teh mah para wargi sadaya meryogikeun pangartos di simkuring. Masya Allah, naon atuh nu kedah dipasikeun pangartos di simkuring. Jalanan simkuring batan sakieu sepi ku pangarti suhung ku ilmu. Malarat ku katiasa sanggem paripaos teh mah teu bodo-bodo acan. Malih sawangsulna kanggo simkuring bade nyaluuh ilmu nguyang pangalaman. Utamina ka kersana Bapak Ustad sareng ka para wargi sadaya nu parantos sarepuh. Komo di dieu katinggalna ku simkuring aya sababaraha urang nu parantos sepuh nu parantos moyan. Oge sepuh aya kasebatna tos legok tapak genteng kade parantos seueur pangalaman. Sedeng simkuring sanggem kasarna budak keneh bau jari ngao atanapi budak kamari sore. Payus disebat malarat keneh ku katiasa. Malih simkuring kahoyong aya di dieu teh sajabi ngabantos ngurus ieu tempat ibadah. Oge bade sakantenan ngiri ngalap ilmu tina bag-bagan agama sareng kangge kasampurnan hirup simkuring. Bapak Ustad nu dipihormat kali para wargi sadaya nu mulia, rupina pisanggem simkuring dicekapkeun sakieu bae heula. Pamungkasna mugi agung cukup lumur jembar si hapuntenna. Nu kateda boh bilih simkuring kirang tata kirang titi kirang duduga prayogi. Aya saur nu teu kaukur aya basa nu teu diungang-ungang.
Nu hartosna aya cariosan ti simkuring nu teu loyog sareng kalbu para wargi sakali deui nada dihapunten lahir tumekaning batin. Jalaranya kitu kasebat insan biasa nama sanaos dileres-leres ke tara tebih tina lepatna. Mung sakieu hatur nuhun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tema sarere disambungku kaleprok. Malih nyimojang lenyang bencang nawanoja sinang layak ngiring keprok. Manahna asareueus kataji ku basa-basa armada sakitu eces bentes nyusun entep sirihna asakeuna kana lelemutan. Kitu armada aing ngawitan pidato kedah kitu para wargi. Basa-basana yudak murah mah kitu pidatona tu para wargi benten sareng Mama Ustad Winata. Atur nuhun kana sambutan ti sadarik armada nu sakitu kakupingna ku simkuring mernahna keur nete taraje ninca kambalan. Tadi mantena nyaurkeun ngaraos isin wira sepi ku pangarti malarat ku katiasa sareng subung ku ilmu di dieu kangge ama pribadi percanten. Nanging numutkeun kanyatan nu katingal ku panon ama sorangan kalayan sabagian ageng parantos katingali ku para wargi. Sanaos mantena sasauran kitu moal tiasa dipungkir deui, moal tiasa disumput salinungkeun, moal tiasa didingding kelir disindang siloka ku sadayana parantos kauninga. Tumali kitu mugi sing ridho saupami salah sawios warga di dieu munut pangartos kajang armada. Jalaran tadi ge sing saha jalmi nu parantos kagungan ilmu heug teu diamalkeun eta bakal dosa nu mawi sakali di wayahna. Saur Ustad Winata bari gumujeng. Kumaha para wargi priyogi ku pangartos di anjeunna? Cobi nu priyogi disuunkeun ngacung. Saurna diatu bareng reng sabagian loba nu keur ngariung pada ngacung bari ceuk itu ceuk ieu nyebutkeun priyogi. Jelema nu limahan mangga bertem nyaeta di antara Nawang Subinta jang Modin kasebut anakna katut babaturan Modin nu tiluan. Duka naon sababna keur manehna teu nemongkeun semu nu ngarasa bunga. Ku ayana armada dipriyogikeun tanagana ku Ustad Winata. Nah, saheula teh ieu para mitra ngawitan rada rame ieu teh kieu mah moal rame namina ge dongeng kitu. Mangga ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu harita Ustad Winata neraskeun sasauranan para wargi sadaya kumargi waktos teu nyekapan di wuwuh parantos magrib rupina riungan silaturahmi urang dicekapkeun dugi ka dieu bae. Sakali deui ngahaturkeun nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tema anu ngariung bari sememeh baralik teh ting solongkrong heula sasalaman ka armada baringan hunkeun. Sedeng Mang Subinta jeung Modin anakna katut babaturanana boro-boro sasalaman samalah teu ngamangga-manggakeun acan tinggal leos bari budina haseum paketu. Teu kitu bring kabeh baralik sewang-sewangan ari Mang Subinta sajeroning keur lempang teh ngareneng jeung anakna bari diiringkeun ku budak jejak katiluan ngageletis ngomongan Modin anakna. Tah ayeuna mah kanyahoan ku maneh Modin. Geuning maneh totorose ngabantu ka Ustad Winata akhirna mah kitu. Ceuk paribasana mah nyolok mata buncelik deuleu. Nu matak meungeus ti seseret ayeuna mah maneh ulah rek loha-loha deui ka ditu. Perkara salat kitu mah di mah ge sarua, dewek nu teu ngeunahna mah deuleu. Ceuk Mang Subinta aya basa kitu sagala. Silaing mah kumaha sautak saeutik rek ka Ustad. Sautak saeutik rek ka Ustad. Aya itu ieu ka Ustad. Pokna deui. Nya dumah eta kuring mah harapan ka anakna teu lebah. Tama-tama Ustad sok naltah-naltahkeun namun kuring sapoe teu datang oge. Heueuh, tapi ayeuna kumaha buktina? Beureun ku ilaing ge kanyahoan, budak kamari sore bari tepung ge kakara 2 kali geus dipercaya pikeun ngaping masyarakat. Cenah dumah eta ti heula anakna Ustad minta ditulungan pungaran si armada. Tina alatan rek cilaka katuduk mending edan. Kayang dewek mah tong kitu atuh Ustad teh euy, ari nya mah manehna ngakukeun geus kolot. Kalawan geus bisa ngaji rasa ulah nyokot mata buncelik. Coba tadi basa urang kara-kara datang sakitu nyilisna aya ge teu narikteun akon ka ilaing jeung ka dewek. Eta meureun mah geus boga gunung panangeuhan nu anyar.
kadewek mah teu nyanage atuh ka silaing mah tak naon atuh. Ieu mah jeung silaing medalin wawuh anyar sakatiga. Samalah nu ka tukang-tukang mah lamun nyilisna rek nganteuran ka anu maracul di sawah sok minta diantar ku ilaing apana ari ayeuna. Nu teu ngeunana mah dewek deui modin euy. Kamari ieu aya kaributan ku jalana kadatangan rampok. Kapan kabeh masyarakat tarurun kalawan ngayakeun perlawanan nepi ka harita silaing hampir-hampiran palastra kabeunang ku rampok. Adena diubaran ku Aki Aceng. Itu deui dewek milu narohkeun nyawa. Ieu modin ari kudu-kudu teuing mah dicaritakeun ku dewek. Naon sababna Ustad Winata ngayakeun war pangajak ka sararea sangkan yakeun rona. Kahiji dume manehna kasebut jelema anu nyaca ka kudunya. Kaduana ngarasa hariwang kudu jadi anakna sieun diiwat ku jelema jahat. Komo kitu ti heula ngadenge beja. Aya nu datang lalaki tiluan maksudna merek ngalamar ka nyilisna. Ngan teu ditarima nya nu akhirna ti pihak nu mikah hayang ka nyilisna ngayakeun serangan. Kitu aya kudu dicaritakeun ku dewek mah. Dipikir-pikir ku dewek. Sabenerna mah euy mangjagakeun manehna we wungkul nu mata geus ayeuna malah montong datang-datang deui ka ditu barina ge rek nanaon lah samalah lamun Pak Ambrok jeung si Armada montong direret-ret acan komo ditanya mah euy cek Mang Subinta akhirna mangaruhan teu bener kanu jadi anak dumeh kahiji asa kasisilihkeun kapercayaan ku Ustad Winata atuh kaduana dumeh modin anakna aya harepan ka nyilisna kari-kari ayeuna Ustad Winata nyamat Armada badi can kanyahoan tingkah lakuna Armada sanggeus Mang Subinta nyarita kitu pok baturna modin katelah hamim tumanya eta kumaha pangodegan lain din arek diteruskeun aya harapan ka nyilema maslisna teh atawa arek dibebaskeun pokna nanya kana pamalegan modin lah mangke mim lah dewek teh mawa ka Sumerah kitu wae cenah boga akal tarek ka ieu lah tema modin rai beungeutna rada beureum pramitra siga nu karerab ku panasna hate tibul boga rasa curiga ka Armada pantosna Ustad Winata bade direku Ustad Winata rek direremokeun ka nyilisna putrana nyebutkeun kumaha engke teh kumaha naon modin Mang Subinta nanya bari ngarere kumaha engke we tuh bah moalnya baturan ka karanoho ka bagian jagong ari kuring ka bagian jagalna teh mah modin hatena gili gerek miharep ka nyilisna teu naon ari kitu mangan sing hati-hati ning hareupan si Armada. Lamun bisa mah kurihit heula pangartina Ki Aki Aceng pikeun perjagaan diri laing. Sabab ku dewek geus kauji pangarti si Armada da luhur. Keun dewek anu nyaritana ka Aki Aceng, pira ku Aki Aceng dedek ngawareskeun pangarti ka ilaing. Samala penta ilmu pameret ku ilaing sangkan nyilisna madep ka ilaing. Omat di mana geus Sumerah ka ilaing kudu terus dikawin. Lamun bapana teu ngiden, keun dewek ku dewek didatangan. Cek Mang Subinta para mitra. Kalah ka beuki ngahatean kana teu bener kanu jadi anak nu teu karasa di jalana katungkulkeun ku obrolan harita geus tepi ka imahna tuluy ungah kitu deui baturna modin balik sewang-sewangan ka imahna ngaso heula ngaso gening para mitra nu mulia si horeng si mana horeng Mbah Subinta jeung anakna katelah modin merengut teh boga rasa panas ku perkara Armada dumeh anyaran keneh geus meunang kepercayaan di Ustad Winata ari kata-mata mah hate leutikna modin neuneun harepan ka nyilisna kitu tapi modin mah para mitra acan ari neuneun carita naon-naon mah boh ka jinisna boh ka ibu ramana kakara harepan jero dadana wungkul kitu. Aduh, cau apon di korangan cenah para mitra. Kanyere ka pipir-pipir, sekuring ambon sorangan awewe teu mikir-mikir kitu cenah para wargi. Geus teu matak jadi aneh keur si bating kasebut manusia nu hade henteu kabeh hade. Nu goreng pon kitu keneh. Nu hade teu jauh ti nu goreng, antara goreng jeung hade cenah para mitra. Antara nangan saukur salamar buuk. Goreng sotenan tingkah lakuna atawa itikadna nu hade laku lampahna hade itikadna taraanggang tidak cocoba dianggang tina panghalang sangkan gagal cita-cita jeung maksud nu hade malah sok rajin oge aya nu hade tingkah laku jeung hade itikadna sok dianggap salah
nu goreng itikadna sok dianggap bener, singkatna nu salah sok dianggap bener, nu bener sok dianggap salah. Kadang-kadang kanu bener hayang ngagebruskeun, kanu sifat khas kitu sifat manusia. Tapi teu kitu kabeh ieu manusia nu teu boga dasar di kamanusiaan. Ti poe harita saurang jajaka tayalian ti armada ngabantu-bantu ngurus masjid babarengan jeung saurang budak jajaka demi katelahna jam Isya. Atuh keur Ustad Binata asa beuki regreg asa beuki senang ku ayana armada matuh di dinya. Malah dipake tanggalan pisan tos kantenan ari nyilisna mah sasat anjeunna kagungan harapan ka armada dume eta armada kasebut jajaka keneh turupa tegep pangawakan sembada di wuwuh tedak santri. Tapi keur armada mah nyage hate leutikna katariku nyilisna ukur batin jadi lamunan jadi buah sawangan. Dari tog ngorek nyarita aya harapan ngerasa berat kahalangan ku hirup taya kaboga sedeng nyilisna dihenteu-henteu ge turunan jalma anu nyacaka ku haliadunya. Manehna miharep ka nyilisna sarua jeung piit ngeundeup-ngeundeup pasir jog-jog neureuh buah loa cecenet mande kiara. Dina hiji poe armada sabada tas ngapel di masjid. Kirawan cihaneut moyan di piwarang ngalawi ku Ustad Binata pikeun ngaganti pager pongpok masjid sabab geus ruksak. Waktu armada keur leumpang rentang-rentang ti belah kaler aya Modin jeung babaturanna tiluan. Manehna tas meredih pangarti ti Aki Aceng. Pok Modin nyarita ka baturna katelah Hamim, jelema buraung alias gede sumut. Tuduh euy. Anak mas Ustad Burung euy rek mantong ka mana cenah wayak ieu euy. Mending ngegedi kitu meni asa impang jagona we si kucleuk. Cek Modin meni semunu iji deuna keur ka armada. Heueuh si kunyang teu geuning da. Papa gue cukang irung ngalah ku dewek din. Urang kerep kutiluan ke di mana geus ngajo geraknya. Babetkeun ka walungan. Hamim memilu gemesin. Pok baturna saurang deui demi katelana sarpan eta si laing sok teu ngadenge kana babata ti Aki Aceng. Kapan tadi kumaha cek Aki Aceng? Heuwai laing rek ngalap pengarti ti dewek. Moal burung diberengan poma pengerti ti dewek ulah dipake ujung beria takabur. Ulah dipake adigung kumalungkung jeung teu meunang ngeberekeun pangarti. Lamun batur teu nyieun goreng atawa rek binasa ka diri urang. Cek sarpan. Teu ngidinan kana maksud jeung tujuan Hamim. Dipikir kadinya naon mang salah euy lamun segurang ujug-ujug ngayakeun tindakan bari teu naon-naon. Batur teu naon-naon ka urang. Eta kumaha pamadegan di Lengdin? Rek diwarah wae di dieu euy. Hamim akhirna mah nanya kana pamadegan Modin. Nu keur mureleng ka armada bari leumpang. Keun wae tong wakayeun euy pokona mah dewek mah yang mikeut heula nyilisna. Geus beunang mah kari ngarecah we si wawalak mah eta tuman temal Modin. Jep tiluan jarempe sabab armada geus deukeut. Nu kira-kira 10 meter deui. Sanggeus adu hareupan pok armada lan nanya leuwih ti heula. Kawan basa-basa sopanna keur teu boga rasa curiga katiluanana oge. Assalamualaikum. Murid ti marana Kang. Cek armada bari ngarandeg malah make jeung ngisi sagala. Sedang nu ditanya mah batane malan anggur ting balieur. Mariceun beungeut komo Modin make jeung ciciduh sagala bangun ijid naker malah make jeung sinir sampir sagala ka baturna bari ngaleos teu para mitra. Jalma teu beres sok kitu. Armada nyebucapkeun assalamualaikum para mitra. Teu ieu wajib disambut kitu ku waalaikumsalam. Paling sakedikna kitu para wargi. Tau diteraskeun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke armada mah para mitra hukumna sunat nyebatkeun assalamualaikum. Namun jalmi anu aya payunana modeh si Modin sapara kanca wajib pikeun anjeunna para wargi. Hukumna teh kitu nu abi. Na model Modin kitu geudinya para wargi. Dasar jalma teh kitu. Dasar jalma. Mim singa tuh kope geus siga panjupahan lalai teh ulah dipake wae euy. Leung lamun seungit ieu di kajauhan geus melering kieu bobol hayam we. Cek Modin nyaritana. Tarik ngarah kadengeun ku armada. Ieu rieuh deui nya dipake we bau-bau gedin. Ngarah katangar aksi santri lah lagi glebek kitu. Teh malah Hamim ditungtungan ku ngaheheh bari terus ngabeng beos. Sedeng nu disiniran masih teu eungeuh. Tuluy init padahal hatena mah teu ngeunah dumeh nanya henteu ditaremalan. Datang ke kebon awi gedok armada nuar awi opat leunjeur sarta regangna diraradan kacongo-congona kira-kira sameter diteuk-teuk. Rakatak dibeungkeut opat leunjeuranna ku tali awi. Parang harita waktu armada keur meungkeut awi teh
Saurang lalaki tengah tubuh tatangana Ustad Winata katelah Mang Rojak maneh netas ngasih. Malawi kernaon ajang menisa obat-obat yang baradag kitu, cek Mang Rojak bari netep kana obat awi leunyeur obat leunyeur teh. Itu Mang bade ngagentos pager di pombok masjid paling kidul parantos rebah Mang. Nulis di mana Mang teh? Wangsul ngasek ujang gaduh bini kacang panjang sacangkir. Sugan kahujanan aja tema Mang Rojak. Gog cingongo harita teh mantuan mengket awi. Nah tu ngalawi ku sorangan ujang lain aya jang Isak. Pokna deui Mang Rojak sigan Mang wegahkeun. Mawana da puguh awi obat leunyeur jeung baradag kasebut awi gomong. Ngaso heula, ngaso. Para mitra sadaya ditanya urusan Jang Isak harita ku Mang Rojak. Armada ngajawab kumawi Jang Isak nuju ngaroskeun kenteng Mang. Ieu we Mang wagahkeun sote. Eta manggulna Jang pada tuntut atuh saleunyeur keun ku Mang dipangmawakeun saleunyeur sewang. Wios Mang pameng saleunyeur mah capek lah ka ditu ka dieuna. Nah kapanggul kitu ku sorangan Mang Rojak netep seukeut. Bade dicobi-cobi memang wantun wae teraskeun atuh teu kabantun bade dituntut. Armada mesem ari Mang Rojak harita ngagerendeng jero dadana. Bu, aya kula hutana keur ieu batur. Kawas boga tanaga tamahan ti setan we make gede hate rek mangul awi opat leunyeur ku sorangan. Kaangkat ge moal mangkaning awi sakieu baradagna jeung panjang. Emeh regeyeng hitut manten. Kitu gerentes hate Mang Rojak setengah ngahina setengahnya campah kana kakuatan tanaga armada. Ongkohan Mang Rojak canyahoeun kana kabedasan armada. Aijang ari ieu teu ningali Ki Modin? Ieu teh Mang Rojak nanyakeun Modin. Kantenan teu pangomong malih pamprok pisan. Nang ditaroskeun teu ngawaler kalah timbal lieur sareng rencanganna duaan. Adi mah leres-leres naros ka anjeunna nanging sawangsulna anjeunna anggul ngabalieur. Malih nganggo ngaludah sagala sapertos nu minggat ceuceub ka abdi Mang. Asa teu ngartos pisan abdi Mang kunaon nya Kang Modin kitu cek armada. Sanggeus neungkeut awi teh belail buru-buru balik malah ngobrol jeung Mang Rojak. Teu aneh budak eta mah ujang. Lamun aya kapusing sok ngupus keuyang si eta mah. Tadi ge dilebak ku Mang tas diomongan bacan ngagugu kalah ka Malik muncereng atuh. Abong gena budak nu tema Mang Rojak bari ngaluarkeun dompet bako tuluy ngaroko heula. Panginten ari aya nuju ka Bandung Mang eta kunaon atuh? Armada kapapanjangan tur talete. Dume eta basa mangkukna aya surat ti Putra Ustad Winata. Surat ti Putra Ustad. Armada rada ngahulang kawas nu kaget. Nya ti Nyi Maslisna, dupi kitu. Armada netep seukeut kana beungeut Mang Rojak. Eta cenah Nyi Maslisna keukeuh nita buru-buru Modin datang ka Karamana. Orang engah ngasumping Karamana kumaha Mang? Armada can ngartieun netep babeuki seukeut. Jelas nama Modin jadi tita buru-buru ngalamar sabab Modin hahadean jeung Nyi Maslisna teh geus aya kana satauna leuwih. Eta ge kali hayang Modin mah kitu, hayang buru-buru neuneun carita ka indungna, dicarek ulah ngalamar sabab can aya bawaeun. Minta tempo 2 minggu deui ari ieu ngadon amak ka indungna. Memang dipikir di kumang salah indungna keneh, kapan geus nyaho anakna boga papacangan ari geus lila. Lain aya kadua gancang ngalamar malah ieu mah kedeung-kedeung. Ya hari ini jeung baturna setengah punung atuh digagaro ku bapana ge noyod we teu ngareret-ret acan. Da ku si eta mah lamun geus kakeuheul nya kajeun ka saha atuh kitu deui bieu ku Jang Armada ditanya. Teu nemalan hampura we Jang maneh teh keur aya kapusing ceuk Mang oge. Ceuk Mang Rojak. Atuh leng Armada sanggeus ngadenge caritaan ti Rojak kitu mah ngahuleng. Rek balik ayeuna Jang Armada pokna merejat nangtung kalawan mesaka dompet. Waktosna seep.